Hese duit tak beli ku kaperluan, nu antukna loba anu salah jalan. Ayu kabeh dulur-dulur pasrah sadrah kena ugeran, sangkan hirup ayem tentrem benang ridho ti pangeran. Loba juri nyiliwuri, loba setan mindah rupa, jalma di zaman ayeuna geus poho deui ka era. Loba tunggul nu diparud, loba catang nu dirumpak, komo lamun kaselempet gede waduh gede amet. Kadorong kabutuh teureun, loba kahayang nu dibayang-bayang. Hese duit pabeli ku kaperluan, nu antukna loba anu salah jalan. Ayu kabeh dulur-dulur pasrah sadrah kana ugeran, sangkan hirup ayem tentrem benang ridho ti pangeran. Ulah gede wadul gede amek punya sing salah pada pasrah we. Loba juri nyiliwuri, loba setan mindah rupa, jalma di zaman ayeuna geus poho deui ka era. Loba tunggul nu diparud, loba catang nu dirumpak, komo lamun kaselempet gede waduh gede amet. Kadorong kabutuh teureun, loba kahayang nu dibayang-bayang. Hese duit pabeli ku kaperluan, nu antukna loba anu salah jalan. Ayu kabeh dulur-dulur pasrah sadrah kana ugeran, sangkan hirup ayem tentrem benang ridho ti pangeran.
Sampurasun baraya sadaya lujeng wayah ieu tos ngaropi teh acan kopi hideung anu jeung ngebual teh geuningan kopi hideung di sarengan ku udud ya mangga rokok naon wae menghilangkan rasa kantuk rasa gambut gundah gulana kopi hideung awas pisannya musim hujan. Panon tunduh jadi bengras sanajan teu boga beas panon ge ngadadak awas alatan kopi sagelas udud ukur rokok tilas panon burem jadi awas leungit jangar komo was-was alatan kopi sagelas kopi hideung digulaan sanajan menang mentaan udud linting dilemetan aspak pinuh dikorehan kopi hideung diregotan sagelasna ku kabehan keur susah pasti ngalaman nganggur eueuh ngagawean aduh kopi hideung digulaan sakedik gulana mah nya ngan wayah namun lamun kopi sargotna ewang lama nikmatna kopi hideung tunduh jadi bengras sanajan teu boga beas panon ge ngadadak awas alatan kopi sagelas aduh udud ukur rokok tilas panon burem jadi awas leungit jangar komo was-was alatan kopi sagelas kopi hideung digulaan sanajan menang mentaan udud linting dilemetan asbak pinuh dikorehan kopi hideung diregotan sagelasna kutiluan tersusah pasti ngalaman nganggur eueuh pagawean alah kopi sagelas kutiluan teh geuningan serbut ewang aduh tapi dah nikmat we karasana teh ududna rokok tilas dengan roti panon ge ngadadak awas alatan kopi sagelas udud ukur rokok
linting dilemetan asbab inu dikorehan kopi hideng diregotan sagelasna kutiluan bersusah pasti ngalaman nganggur eueuh pagawean sampurasun dulur. Sare beda deui jeung sarjana nganggur di mana-mana udah gawe oge aya ngan gajina teu sapira beak tanah beak sawah keur mayaran kuliah utang oge jadi bekah ngan nyesat tinggal iman ulah kita malangsak kerja sekolah banyak tapi di mana budak ngajujur banyak rojong ngan ulah sote budak kawe merasa susah anu jadi kolot gitu sok sanajan lulusan SD tapi ai waktu sukses mah sukses we oh bahasa jana nganggur lawan gitu lah dulur lain bohong lain catur di SD nganggur resiko ka dapur harangin jeman ka batur ara milih gawe sok sanajan awak capek rezeki teu hararese dahar sebeuti brasare beda deui jeung sarjana nganggur di mana-mana nu digawe oge aya ngan gajina teu sapira beak tanah beak sawah geuningan keur mayaran kuliah utang oge jadi bekah anu nyesat tinggal iman urang mancing sarukses anu digawe cing saruhu sok sanajan awak sampe sampai teh geus boga hasil
dahar sebeti prasare. Beda deui jeung sarjana nu nganggur di mana-mana, nu digawe oge aya ngan gajihna teu sapira. Beak tanah beak sawah keur bayaran kuliah, utang oge jadi betah anu nyesa tinggal imah. Udag-udag kahayang jeung kabutuhan, loba jalma anu salah pilih jalan, mere eupan ka lauk nu kalaparan, disontrolan teu apal aya usepan, sigana mah dibere jeung ditulungan, panon hejo ningali duit gepokan, teu paduli sirah jangar kerisukan, teu penting mah poe ieu katutupan, sirah jangar pikiran duit setoran, utek mikir sabab eueuh pagawean, nyumput nyempot kudu nagih ngadatangan, nu antukna kula warga jadi korban. Uclak eclok pinjeman ka babaturan, nu sarua nasibna jeung kaayaan, pinjem buu kanu gundul di jenghutan, nu antukna utang jadi ngagedean, awut-awutan hirup teh awut-awutan, sapopoe jauh tinu katenangan, kana ibadah talangke hare-hare, gerasa dar sameme ngajadi bangke. Udag-udag kahayang jeung kabutuhan, loba jalma anu salah milih jalan, mere eupan ka lauk nu kalaparan, disontrolan teu apal aya useut
isukan tepaduli sirah jangar keur isukan nu penting mah poe ieu katutupan sirah jangar mikiran duit setoran utek mikir sabab eueuh pagawean nyumput nyempot kuno nagih ngadatangan nu antukna kula warga jadi korban uclak eclok nginyeman ka babaturan nu sarua nasibna jeung kaayaan injem buuk kanu gundul di jeung hutan nu antukna utang jadi ngagedean awut-awutan hirup teh awut-awutan sapopoe jauh tinu katenangan kana ibadah talangke hare-hare gerasa dar samemeh ngajadi bangke awut-awutan hirup teh awut-awutan sapopoe jauh tina katenangan kana ibadah talangke hare-hare gerasa dar samemeh ngajadi bangke